Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini. Al-hadisur rabi'u dari ieu eta hadis anu kaopat. An Ibrahima an Alqamata an Abdillah ibni Mas'ud katampiti Ibrahim ti Alqamah ti sahabat Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum, mugia-mugia Allah ngaridwan ka aranjeunna sadaya. Qala parantos nyarios ya Ibrahim qala tos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sing saha jalma ta'allama anu diajar ieu jalma baban kana hiji bab minal ilmi tina ilmu yantapi'u anu ngalapampaat eta jalma bihi ku eta ilmu bi akhiratihi pikeun kahirupan akhirat wa dunyahu sareng ngalapampaat keur urusan dunyana atahu maka bakal maparin ka eta jalma saha Allah Gusti Allah taala khairan kana hiji kasayan lahu pikeun eta jalma anu milari ilmu teh umurud dunya tina umurna dunya sab'ata alapin sab'ata alapin kana 7 pirang-pirang ribu 7.000 sanatin tahun siami nahariha anu siangna dianggo puasa wa qiyama liyaliha sareng wengina dianggo qiyamul lail makbulan bade jeung eta ibadah puasa jeung qiyamul teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala goyero mardudin bari eta amal teh ibadahna teh ditolak. Hartosna saha wae jalmana anu diajar ilmu sabab tina diajar ilmu mempelajari berpikir bahwa ilmu nu keur dipelajarina teh pi manfaateun keur hirupan akhirat sareng manfaat keur urusan dunia, maka Allah bakal maparin sapanjang usiana teh nu 7.000 tahun saukuran 7.000 tahun anu eta jalmi tina 7.000 tahun teh beurangna dipake saum wengina dianggo qiyamul lail pahalana teh sapertos kitu. Bari jeung eta ibadahna teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala teu ditolak. An Ibrahimu katampi ti Ibrahim sahabat Ibrahim an Alqamata ti sahabat Alqamah an Abdillah ti Abdillah radhiyallahu anhu mugia Allah ngaridwan ka eta sadayana. Qala ngadawuh Ibrahim qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qiraatul Quran ari pagaweana maca Quran ari maca Quran eta amalul makfiyina eta amal jalma anu berkecukupan anu dicukupkeun ku Allah. Wassalatu sareng ari salat eta amalul jizi pirang-pirang amalna jalma-jalma anu apes jalma-jalma nu lemah nu ngarasa lemah anjeunna loba salat oge ngarasa diri lemah. Wasaumu sareng ari ibadah puasa eta amalul fuqara pagawean jalma-jalma nu ngarasa diri fakir. Wa tasbihu sareng ari ngaos tasbih subhanallah eta amalun nisa padambelanana atau ibadahna para kaum perempuan. Wa shadaqatu sareng ari sedekah eta amalul askhiyai padambelana jalmi-jalmi anu barahan nu barageur. Wa tafakkuru sareng ari tafakkur eta amalu du'afai eta pirang-pirang amalna jalmi anu ngarasa dirina lemah. Ala eling
adullukum naha teu nuduhkeun kaula ka anjeun cur Kangjeng Nabi ala a'malil abdoli kana pagaweana pahlawan hoyong terang teu cenah pagawean pahlawan. Kila maka dibasakeun ya Rasulullah, hai Rasulullah, wa ma a'malul abdol, naon cenah atuh ari amalna para pahlawan teh. Qala ari amalanna abdol atau pahlawan teh nu garagah eta tolabul ilmi, ari amalanna jalma nu garagah mah nyata neangan ilmu. Fa innahu maka sanyanari ilmu eta nurun dir ibarat cahaya. Nurul mukminina eta cahaya pikeun jalma-jalma nu mukmin nu iman fid dunya wal akhirah, di dunia sareng di akhirat. Jadi cenah milari ilmu teh amalanna jalma-jalma nu gagah, nu terpilih, nu berpangkat. Naon margina sabab ilmu teh mangrupikeun cahaya keur jalma nu iman di dunia rawuh di akhirat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ari kaula eta Madinatul ilmi kotana ilmu gudangna ilmu Kangjeng Nabi teh. Wa aliu babuha sareng aris Sayyidina Ali eta pantona ilmu. Falamma sami al khawariju hadal hadisa, falamma sami maka samangsa ngupingkeun saha al khawariju kaum khawarij hadal hadisa kana ieu hadis. Kaum khawarij teh kaum anu nyarimpang, anu harasud, nyarimpang, nu loba protes. Tah samangsa maranehna ngadengikeun cenah ieu hadis ieu hasadu atuh maka hasud ieu kaum khawarij teh saririk alian ka Sayyidina Ali, saririkeun tuh ketika Sayyidina Ali disebut babul ilmi. Wajtama'a terus kumpul saha asaratuna parin min kubbarihim 10 golongan min kubbarihim tina gegedena eta khawarij. Qalu terus ngararucap itu khawarij, ngarariu ngumpul ngarencanakeun inna nas'alu minhu mas'alatan, sanyanyana urang kabeh teh bakal nanyakeun minhu ka Sayyidina Ali mas'alatan kana hiji masalah wahidatan nu sahiji, masalah nama hiji, pertanyaan nama hiji. Wa naro jeung bakal nyaho urang sadayana kaifa yuji bulana cing kumaha cenah jawabanna Sayyidina Ali, urang buktikeun cenah bener teh manehna teh babul ilmi, pantona ilmu, wakilna Kangjeng Nabi tina babugan ilmu. Falau ajaba kulla wahidin minna jawaban akhar na'lamu annahu alimun. Lamun mah cenah Sayyidina Ali teh ngajawab kanu pertanyaan urang kalawan jawaban nu beda-beda, na'lamu annahu alimun, tah kakara cenah urang teh mengakui bahwa Ali teh jalma anu pinter, jalma nu ngarti kanu agama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakumaha anu dicarioskeun ku Kangjeng Nabi, urang buktikeun. Nya maka marehna teh ngarencanakeun paja'a wahidun minhum wa qala ya Aliyu, madatangkeun tah hiji-hiji saurang-saurang minhum ti golongan khawarij teh wa qala terus naroskeun ka Sayyidina Ali, ya Aliul ilmu, hai ya Ali, hai Ali, al ilmu afdalu almalu, cing cenah Sayyidina Ali jawab ku anjeun afdal mana ilmu sareng harta. Apakah ilmu teh leuwih afdol tinimbang harta? Pertanyaan kahiji. Mang hiji pertanyaan nama etaken dengan jawabanana hayang rupa-rupa cenah mun ngajawabna rupa-rupa teh sadina berarti bener, sadina teh pinter. Fa ajaba tu maka diwaler ku
Fa ajaba Aliu maka diwalar tah eta pertanyaan teh ku Sayyidina Ali. Faqala maka ngawalar Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal. Saur Sayyidina Ali teh atunya nya ari ilmu mah langkung utami tinimbang harta. Faqala tah maka naroskeun deui si jalmi nu kahiji teh dina 10 jalmi teh engke teh 10 jalmi kapayuna mah nu nanyakeun teh. Jalma nu kahiji teh nanya deui atuh bi ayi dalilin naon alasanana. Diwalar deui qala al ilmu mirasul anbiya wal maru mirasul qarun wasyadadi wal fir'aun wa ghairihim. Nyalaras atuh ilmu mah cenah warisan para nabi, ari harta mah warisan Qarun, Sadad sareng Fir'aun atanapi saliyana eta tiluan. Itunya Sayyidina Ali teh. Jawabanna mah hiji tapi pertanyaanna mah hiji tapi jawabanna ke bakal jadi 10 kumaha nu nanyakeunana. Fa zahaba bihadal jawabi maka ini tah saparantos ieu si Wahid teh kenging jawaban ti Sayyidina Ali. Paja'a al-kharu maka cenah ngutus deui lalaki sejen. Pasa'ala kama sa'alal awalu nanyakeun deui sapertos pertanyaan anu kahiji sami pertanyaanna mah. Kitunya pertanyaanna mah afdalul al ilmu afdalu amil malu kitunya. Ari ilmu teh leuwih afdal tinimbang harta gitu. Tah, pertanyaan kedua kitu keneh. Fajaba Ali radhiyallahu anhu diwalar ka Sayyidina Ali wa qala al ilmu afdalu minal mal. Jawabanna sami. Kan dalilna beda-beda. Nya tu ilmu mah leuwih utama tinimbang harta. Kajalma kadua teh. Bi aya dalilin naon atuh cing dalilna cek sinunanya teh faqala maka diwalar ku Sayyidina Ali al ilmu yahrisuka wal malu tahrisuhu. Ari ilmu mah ngaraksa anjeun sedangkan harta mah anjeun kudu ngaraksa. Ilmu mah ngajaga anjeun, ari harta mah anjeun kudu ngajaga harta. Fa zahaba bihadal jawabi indit teh cenah geus menang jawaban ti Sayyidina Ali teh. Pertanyaanna sarua, jawabanna sarua, alasanna beda. Dua teh. Wa jaa wahidun minhum datang deui jalma nu sejen ti golongan Khawarij wa sa'ala kama sa'alal awalu nanya deui sika pertanyaan nu kahiji. Wasani jeung pertanyaan jalma nu kadua teh pajaba maka diwaler cenah ku Sayyidina Ali wa qala ngadawu Sayyidina Ali al ilmu afdalu minal mal. Nya tetep we dai ilmu mah leuwih utama tinimbang harta. Faqala maka nanya deui bi ayi dalilin naon dalilna naon alasanana. Faqala maka ngawalar Sayyidina Ali li sahibil mali aduun kasirun wali sahibil ilmi sadiqun kasirun. Ari jalma nu loba harta mah sok loba musuhna teh loba. Sedengkeun jalma nu boga ilmu mah bakal loba dulurna teh atau rerencangan teh nu seueur. Harta mah matak nimbulkeun loba musuh. Sedengkeun ilmu mah matak ngadatangkeun babaturan nu seueur. Fa zahaba bihadal jawabi maka barangkat deui Wahid mawa ieu jawaban dilaporkeun deui ka Khawarij deui nya ka golonganna teh. Wa jaa kharu terus datang deui nu sajen faqala maka ngawaler Sayyidina Ali al ilmu afdalu amil mali. Cenah faqala maka nanya deui tah si Khawarij teh al ilmu afdalu amil apakah ilmu teh leuwih afdal dibanding harta. Faqala maka ngawalar Sayyidina ilmu afdalu ay ilmu mah tetep leuwih afdal. Faqala naon atuh cenah alasanana. Faqala bi ayi dalilin naon coba alasanana. Qala ngawalar Sayyidina Ali idza sarabta minal mali fa innahu yankisu wa idza sarabta minal ilmi yazidu. Lamun anjeun molahkeun harta make harta anjeun bakal beak bakal ngurangan. Tapi lamun ilmu digunakeun bakal ngalobaan bakal nambahan ilmu anjeun. Fa zahaba indit deui ieun jalma nu nanya bihadal jawabi bari mawa ieu jawaban.
wa hadara akhara jeung hadir deui datang deui nu sejen fasa ala makananya keun eta akhar kama saalu saperti pertanyaan nu sejen faqala maka naros deui eta si akhar al ilmu abdalu amil mal faqala maka diwalal ku Sayyidina Ali al ilmu abdalu minal mali ari ilmu mah tetep lebih utama tinimbang harta. Faqala maka naros deui bi ayi dalil naon dalilna qala maka ngawalar Sayyidina Ali sahibul mali yud'a bismil bukhli wal laum wa sahibul ilmi yud'a bismil izami wal kirami. Jawabna teh ari jalma nu boga harta mah sok dipanggil sok disebut jalma nu pelit atau jalma nu koret nu cacat. Sedangkan jalma nu boga ilmu mah sok dipanggil ku jalma teh al idhomi ku kaagungan wal kiromi sareng kamulyaan. Fazahaba maka indit ya akhor jaman teh nu nanya teh bihadal jawabi bari mawa ieu jawaban di Sayyidina Ali. Wa hadara jeung hadir deui akharu jalma sejen wa sa'ala sareng naroskeun anzalika tina eta perkara. Faqala maka ngawalar Sayyidina Ali al ilmu abdul ilmu teh leuwih utama minal mali tetep jawabanna teh ilmu teh leuwih utama tinimbang harta. Faqala maka naros deui cenah si Khawarij teh biaya dalilin naon alasanana qala al malu yuhfadu min syariki wal ilmu la yuhfadu minasyariki. Al malu ari harta eta yuhfadu diraksa minasyariki tina nu maling. Harta mah sok ngadatangkeun maling. Wal ilmu la yuhfadu minasyariki. Sedangkan ari ilmu mah henteu diraksa ye ilmu tina jalma nu maling. Fazahaba bihadal jawab kitu deui balik mawa jawaban. Wa hadara akhor datang deui wa sa'ala nanya deui anhu kana pertanyaan. Wa qala bi ayyi dalilin terus we kitu pertanyaan naon alasanana. Qala saur Sayyidina Ali sahibul mali ari jalma nu boga harta eta yuhasabu yaumal qiyamah eta bakal dihisab jalma nu boga harta mah dina poe kiamah. Wa sahibul ilmi jeung ari jalma nu boga ilmu mah yasfa'u yaumal qiyamah eta bakal disyafaatan jalma nu boga ilmu ku ilmuna tina poe kiamah. Fa zahaba bihadal jawabi maka balik deui bari mawa ieu jawaban. Wajah akhor datang deui nu kasekian kalina. Wa qala al ilmu abdalu amil mal nanya deui pertanyaan apakah ilmu lebih utama tinimbang harta. Faqala maka diwalar deui ku Sayyidina Ali al ilmu abdalu minal mali ilmu mah langkung utami tinimbang harta. Faqala naon cenah alasanna nabi aya dalil naon alasanna qala diwalar deui ku Sayyidina Ali al malu yandarisu bitulil muksi wal mururiz zamani wal ilmu la yandarisu wala yabla. Al malu ari harta mah sok narima rusak bitulil muksi kusabab lilana dicicingkeun. Wal mururiz zamani jeung kusabab kaliwat zaman. Kadang teu laku kan boga harta misalkan pakaian jadi laku tah lamun wak zaman teu sesuai mah. Sedangkan ilmu mah layan dari su moal ruksak wala yabla jeung moal ngaruksak ieu ilmu moal matak moal naon ngaranna teh moal habis waktu. Fazahaba bihadal jawabi maka balik deui mawa jawaban ieu wa hadara jeung hadir deui sa akharun sajen wa sa'ala teras naroskeun deui. Faqala al ilmu abdul amil mal pertanyaan teh sarua naha ilmu teh leuwih abdul tinimbang harta. Faqala maka ngawalar Sayyidina Ali al ilmu abdul ilmu mah tetep leuwih abdul tinimbang harta. Faqala maka nyawisnya naroskeun deui eta si akhar
nu naros teh bi aya dalilin naon dalilna faqala maka diwalar ku Sayyidina Ali al malu yuksil qalba wal ilmu yunawwirul qalba ari harta mah sok neaskeun kanu hate sedangkan ilmu mah sok nyahayaan kanu hate itu bedana. Fadzahaba bihadal jawabi maka balik deui bari mawa ieu jawaban wa hadarul akharu jeung hadir di nu sejen fasa'ala naroskeun andalika kanu eta pertarosan faqala maka diwalar ku Sayyidina Ali al ilmu abdulu amil mal faqala maka naroskeun eta si jalma teh naha ilmu teh leuwih abdul tinimbang harta faqala maka diwalar ku Sayyidina Ali al ilmu abdulu minal mali ari ilmu teh langkung utami tinimbang harta faqala naroskeun deui si nu nanya bi aya dalilin on alasanana qala diwalar ku Sayyidina Ali sahibul mali ari jalma anu ngabogaan harta eta yad'i eta sok ngaku terkadang ngaku loba harta mah ar-rububiyati kana sok nganggap dirina teh tuan atau pangeran bisa babil maliku sabab seueurna harta seueur gaduhna harta wayad'i sareng sok ngaku saha sahibul ilmi jalma nu boga ilmu mah al-ubudiyati kana sifat ubudiyah janten saur Sayyidina Ali walaranu salajengna teh ari harta mah sok kasipatan dirina teh sifat pangeran hayang dipuji-puji sedangkan jalma nu boga harta mah sok kasipatan jalma teh ubudiyah sifat hamba sifat kehambaan. Falau sa'aluni maka lamun nanya deui kaum Khawarij ka kaula saur Sayyidina Ali ku sabab tu 10 orang tuh nu naroskeun kitu pertanyaanna kalawan dalil nu macam-macam alasan nu diungkapkeun ku Sayyidina Ali beda-beda saur Sayyidina Ali teh falau sa'aluni an hada maka lamun daratang deui cenah aranjeun kabeh ni ka kaula an hada tina ieu masalah la ajab tu maka bakal ngejawab kaula kanu eta masalah jawaban akharu kana jawaban nu beda-beda anu sejen madum tu salagi kaula eta hayan hirup sok datangkeun deui cenah loba jalma ge bakal dijawab kuno dalil nu beda-beda kitu ditantang ku Sayyidina Ali tah kaum Khawarij teh da maraneh mana nanyakeun teh ku sabab boga sifat hasud sifat iri teresepeun bahwa Sayyidina Ali teh jadi babul ilmi teh sakumaha dawuhan Kangjeng Rasul faja'u maka daratang eta kaum Khawarij ka Sayyidina Ali wa aslamu jeung nganyatakeun dirina Islam balik deui kana Islam nu sabener-benerna kulluhum tegasna sadayana. Akhirna mah manehna teh mengakui bahwa memang Sayyidina Ali teh jalmi anu linuhung ku ilmu maka wajar kaudawuhan Kangjeng Nabi bahwa ana madinatul ilmi wa Ali babuha ari kaula teh kotana ilmu ari gerbangna teh Sayyidina Ali ieu kautamian anu dipaparinkeun ku Allah ka Sayyidina Ali saparantos anu ngartos teh Kangjeng Nabi tah anu tiasa ngajabarkeun atau muka lawang pintu agama teh diantawisna nyaeta Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana insyaallah tepang deui urang hanca di hadisul khamis hadis nu kalima mudah-mudahan urang sadayana dipaparinkeun panjang yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum